sadayana perlu diuni kunaon salat ingat salat teh punya terus nan sababna Islamna itu salat ku Gusti Allah paling eta ibadah diutamakeun naon sababna cung ibu naon sababna ku Gusti Allah ieu salat teh diutamakeun bu ngerti teh kok ngantos naon sababna salat diutamakeun bu naon sababna eta salat diutamakeun ku Gusti Allah bu ibu kita aya ngarunutan sok atuh saurang moe naon sababna eta salat ku Gusti Allah diutamakeun palingan Jumat biasa saja salah oge naon payung lamun salah mah dibere payung so naon sababna bu ieu mah anu lebih spesifik apa anu lebih spesifik itu sepuasana ieu mah gaul ayeuna anu lebih spesifik ke ngajawabna naon sababna bu sok dibere payung kan bae eta aslina ibu payung anyar kene ibu mah anyar kene ibu mah bu anu lebih spesifik ada nama apa sok naon ibu tiang agama apa tiang agama naon bu tahu kita bu tahu astagfirullah apa cara lebih mendekati paling dekat spesifik ngejawabnya anu paling tepat bu masalah bu kita tahu astagfirullah bejantong itu bejantong apa naon sababna salat paling diutamakeun tahu karena salat ibu anu paling awal dihisab Gusti Allah teh lamun salat beres kabeh beres artinya sababna diutamakeun teh salat teh nomor hiji we kitu aya nyebut nomor hiji dibere langsung aslinya tadi sok ieu mah cung we ngacung bere langsung wa mah aslinya dibere karena naon eta jawabanna ari kitu aya nanti eta mah ngajawab nanti hungkul lamun kieu hungkul mah sapake kasihan payung teh mah jeung naon hirangna agama ada ngaramu agama lamun kieu hungkul mah cicing we tadi sunat itu yang hiji salat bener sok da ngalakukeun pagawean naon oge lamun teu salatna berarti tadi aya ngajung kieu teu ngajawab aya ngajung kieu teu ngajawab aduh ceun aing teh kieu hungkul sampai teh ku abina ngacung gitu naon ngacung itu teh hiji salatnya nomor hiji pagawean sok zakat sedekah naon itu tahajud dan naonnya urang hari salat 5 waktu diantep ke naon gantung jadi ente di luhur tadi anak mudah-mudahan main sama wae
Aduh tinggal cung di pikiran kali dia ukur ini soalnya kami kira sama iya mama apel abi jadi nah ibu keutamaan sholat karena sholat nomor lamun jelema teu sholat jelema nu ngarusak berarti jelema anu ngarusak lain jelema ibu kali si ibu tak aku jadi bunyi maniskan musik kayak yang mengamuk macam tukang koran itu bener bisa oh saudara tadi zaman ke sholat loba sok tingali ayeuna loba kene nu sholat loba kene tara sholat loba anu tara sholat eta teh jelema anu geus ngadolin kana diri berarti jelema anu tara sholat nah geus jadi jelema penting sakali tong sedekah tong zakat tong sagala we tara sholat da percuma atuh ibu sirik sholat teh angkana teh angka kari-kari ayeuna eueuh eta kayak brek no sampai ke mana arca tuyul so no arca tuyul aya manfaatna teu aya batang sholat mah nomor aduh teu kieu aduh Bu kamari abi pan teu kan ieu apunten tadi teh musibahannya kakak abi teh pupus nya calogena abi Ciamis pupus yang mudah-mudahan we sing tapi manis lawana punya sakieu we beres kurang tahlilan kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.